Balik gawe na kapetingan langsung ngagoreng pangsit. Besti balik gawe teh nanah teh peuting deui. Lantaran aya pesanan tamu jadi we balik rada telat. Biasa ari gawe di batur macan anggeus macan wakabalik. Tadi nama arek olah ngan geus kapetingan teuing. Jadi we balik gawe nu ayeuna mah arek ngagoreng pangsit we anu simpel. Tadi nama arek ngulup mie tapi daku lantaran bujang ge hayang goreng pangsit. Jadi si pangsitna teh dipotong tilu we soalna lamun misalnya dilaleutikeun matanggal ngagorengna ieu ge make 2 bungkus. Teuing kagoreng kabeh teuing moal soalna ieu teh 2 bungkus loba geuninganan besti di kana piringkeun teh meuni sapiring mucung. Lahaula we sugan we atuh anggeusnya peuting ayeuna teh tadi teh tenana ge geus manaskeun ieu si minyak. Ari sakuduna mah minyakna ge sing loba besti tapi daku lantaran tenana mengirit. Jadi weh make minyakna teh ukur saliter. Besti tenana ge kulit pangsitna teh nang meuli lain nang nyieun. Mun nyieun mah kahiji eueuh cetakanana nu kadua capek balik gawe ge besti boro-boro ngadonan modelan kieu ieu geus alhamdulillah ngagorengan. Tapi ku zaman ayeuna mah besti hayang nanaon ge babari asal boga duit. Daku zaman ayeuna mah asup ka WC umum oge geuninganan 2000 perak gulusur. Da sabenerna mah teh nanah ge teu butuh duit besti. Lamun misalna sagala jenis anu dibutuhkeun, sagala jenis anu dihayang langsung tinggal nyokot teu kudu make duit. Tapi da sayang 1000 sayang geuninganan ayeuna mah wajib boga duit lamun ka mana-mana teh. Aya anu gratis asup kana dapur indung besti, aya sangu huapkeun, aya deungeuna amkeun. Alah sia besti nyarita teh ka mana-mana we ieu teh. Deui ayeuna mah kana topik. Tah si goreng pangsitna teh lumayan geuninganan besti meunang sabaskom biru arek diasupkeun we langsung kana toplesna. Arek dieurihkeun langsung hararese geuninganan eser-eserkeun heula we arek dicokotan make leungeun. Tapi da geuninganan besti tararangel jadi we dieurihkeun lah. Ilik-ilik ieu teh toplesna anu gede apa isina nu saeutiknya terekeun pinuh geuninganan. Ieu mah wayahna we meureunan kudu digoreng kabeh hayang pinuh toplesna mah. Ieu deui nu arek mawa ka pagawean yang cenah hayang mawa kana plastik we jang di pagawean. Cek teh nanah teh ngeurihkeun sorangan tah nu baskom ulah dena toples mah meunang niiskeun. Biasana si abi mah besti lamun misalnya di video kieu teh pasti we leungeun anu asup lamun teu awakna doang nu liwat. Besti teuing kunaon mah majarna teh era tapi lamun misalnya aya salaki asup kana video teh sok epi-epe. Baiklah cenah ngawadahan sorangan kana plastik ena mah rek nuluykeun heula ieu ngagorengan saeutik deui meuni ka tanggal geuningan. Dina mah moal dianggeuskeun ngagorengan teh geus tunduh, geus cararangkeun, geus nyareuri awak ararencokan awak teh. Tapi nya geuninganan besti lamun misalna geus dipotongan kieu mah diantepkeun diasupkeun kana jero kulkas teh sieun haseum. Faktana kitu besti kulit pangsit kieu mah lila teuing dina kulkas haseum ke teh pas dikaluarkeun teh. Makana ayeuna mah jeung hoream jeung leuseuh ge rek dianggeuskeun we kabeh soalna nya tinggal saeutik deui sakalian deui. Sugan we atuh besti lamun misalnya digoreng kabeh mah eta toples pinuh. Geus geregeteun lamun misalnya detik-detik terakhir ngagorengan modelan kieu. Hayang bubur anggeus we ieu teh mending geus cangkeul nangtung hareupeun kompor wae teh. Jigana teh anu dina katel mah moal diasupkeun kana toples ieu we nu dina baskom jeung dina nampan diasupkeun teh. Mun cek urang mah ararasup kabeh meuni aya carita marurag modelan kitu baiklah asupkeun we kana baskom ke urang piceun. Da geuleuh besti muragna kana kekes sedan lamun misalnya muragna kana temokan onaman diasupkeun we kana wadahna tapi da kulantaran geuleuh nya geus we urang piceun tah